anging mundi masigitna najan aya hahalangna pikeun nobros ka imamna eta masa berjamaahna syarat anu kalimana sami susunan salatna antara imam makmumna sanajan beda ngaranna mun beda susunanana cara salat samagahana di makmuman kuduhurna atesa salat jamaahna tos Bismillahirrahmanirrahim. Masih keneh nyarioskeun dina masalah berjamaah. Ayeuna kantun nomor kaopatna nyaeta warobi'uha alla yahula bainahuma hailun. Nalika berjamaah antara si makmum jeung si imam teu kenging aya nu ngahalangan saperti kumaha nah ngahalangan teh urang jajaran kadua hareupeun urang aya jajaran kahiji sehingga lamun urang leumpang ka imam teh kahalangan ku jajaran kahiji sanes hahalang nu eta maksadna. Nu dimaksad hahalang pikeun si imam jeung si makmum atawa makmum ka si imam teh nyaeta hahalang yamna'u al istitraqo. Hahalang anu eta hahalang teh lamun imam atawa lamun makmum menuju ka imam teu kahalangan alias lamun leumpang teh tiasa gitu teu kahalangan ngancek tadi ge sanes berarti hahalang teh makmum nu hareupeun urang dan nu hareupeun urang ge bakal leumpang ka mana ka imam nya eta mah masih keneh teu dianggap hahalang. Ae al murur al adiyah bi alam yakun lahu nahwu wasbatin fahisatin. Nu dimaksad hahalang teh sanes wae berupa tembok bilik kasibor mun jaman ayeuna masjidna ku kasibornya termasuk hahalang teh antara imam jeung makmum kapisah ku dedeklok atawa solokan. Kumahanya berjamaahna si imam hareupeun solokan meureunnya belah hareup kahalang ku solokan makmum tukangeun solokan sehingga lamun imam wae nya lamun makmum mereka si imam teh kudu kumaha kudu ngajeleng tah eta mah teu sah nya atawa sapertikeun kahalanganana teh ku seuneu aya urang mah teu bisa ngabayangkeun teh dalamun aya seuneu mah moal tak berjamaahna oge nya. Tapi kan mungkin wae di suatu tempat mah imam di ditu di dieu kahalangan seuneu atawa kahalangan maung nya dicontohan dina kitab ageung mah sehingga lamun urang rek ngaliwat ka imam teh maung eta ngadahar ka urang termasuk eta oge nya.
intina teu aya nu ngahalangan. Ari di dieu mah teu aya nu ngahalangan, plung-plongnya rek dilebet rek di luar sami eta mah. Awin nuzula al muqtada idza kana ahaduhuma pisathi, atawa menuju na atawa lempang cek urang mah nya. Lempang na si makmum kasih imam teh posisi makmumna aya dina loteng di lantai 2. Lamun masjid-masjid nu ayeuna nu arageung kan makmum teh di lantai hiji aya, di lantai 2 oge aya, bahkan di lantai 3 meureun ka luhur terusnya. Tah kumaha lamun masjidna sapertikeun kitu 2 lantai, kenging berjamaah di lantai 2, sedengkeun ti lantai 2 teh teu aya jalan tumerus anu maju nya. Aya oge lamun mapai tangga di mana tanggana? Di tukang. Osok mendak masjid nu 2 lantai? Osok? Nah, tanggana di payun atau di pengker? Digigir. Nah, sapertikeun imamna di lantai hiji, makmumna di lantai 2 contona. Biasana kan tanggana di mana? Di tukang biasana tanggananya. Tah, idza kana ahaduhuma pisathi, lamun teama salah sahijina dina loteng. Loteng ke lantai 2 ceuk urang mah nya. Naha rek imamna di lantai 2, makmumna di lantai hiji, atawa balikeun anu biasa makmumna di lantai hiji, imamna di lantai 2, kela sasarua. Imamna di lantai 2, makmumna di lantai hiji, atawa imamna di lantai hiji, makmumna di lantai 2. Nah, dibalikeun inti namanya. Bi angkana lahu minasathi ma ya'tadu al mururu ilaihi, kurekaan yen bukti ti makmum kasih imam teh aya jalan pikeun nepi nya. Lamun aya tangga bisa mapai tangga, sanajan tanggana di tukangnya engke aya di payun sakedap deui. Lamun teh mah aya naon zaman ayeuna mah mirip-mirip tangga berjalan, nusuk disebut lift cek urang lemur mah, padahal ari lift mah anu naik ka luhurnya. Naon ari di supermarket atawa mall aya tangga anu maju, sok naon nyebutna ngaranna di dieu? Eta teh ngaranna naon? Eskalator nya, tangga berjalan. Ari lift mah anu jiga kamar asup tuluy naik ka luhur, tah eta lift.